Allahumma sholli ala nuril anwar. Au qala atawa ngucap ya si wong oleh ngucap li muslimin kadue wong kang Islam sewiji ngucap ana aduwuka ing lapad ana aduwuka wa aduwu nabiyika. Maknane ana utawi isun dewek iku aduwuka satru sira wa aduwu nabiyika lan samalihe satru nabi sira. Auli syarifin atawa ngucap ya si wong kadue wong kang mulya ana aduwuka ing lapad ana aduwuka. Manane ana utawi isun dewek iku aduwuka satru sira wa aduwu jadika lan samalihe satru aki sira. Tingkah si wong muridan hale kang ngarepaken an-nabiyya ing jeung nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaqulu atawa ngucap ya si wong ngucap sayan ing sawiji-wiji min nahwi hadhil alfadi saking saumpamane ikilah pira-pira ucapan sifate alfad albasiati kang ala asyani ati tegese kang banget ala. Waqad ada hale temen-temen wus ngitung sapa asaihu guru Ahmad bin Hajarin tegese Syekh Ahmad bin Hajar radhiyallahu an wal qadiyat lan samalihe wal qadi tegese kang lan samalihe kang dadi panghulu iyadun tegese Syekh Iyad rahimahumullah taala rahimahuma muga-muga ngarahmati ieu Syekh Ahmad bin Hajar lan Syekh Iyad qadi Iyad sapa Allahu Gusti Allah taala alaihi mahaluhur ya Allah dorope ngitung pikita baihima ing dalam kitab lorone ye Syekh Ahmad bin Hajar lan Syekh Iyad al-Ilami tegese kitab Ilam wasifa lan samalehe kitab Syifa. Ngitung-ngitung asya ing pira-pira perkara sifate asya kasiratan kang akeh ya asya payam bagi mangka peryoga opo al itla ningali oleh ningali alaihi maing atas kitab Ilam lan kitab Syifa. Fa inna man karana satune wong silaiman lam ya'rif kang ora weruh yasiman ora weruh asyarra ing ala yaqo mangka bakal tumiba yasiman dorope tumiba fihi ing dalam yasar. Aqala atawa ngomong si jamali muslimin kahiji jalma Islam ngomongna ana aduwuka ari kaula teh eta aduwuka musuh anjeun wa aduwu nabiyika jeung musuh nabi anjeun. Tina sawarehna murtad omongan di mana-mana ngomong ka jalma Islam. Di mana-mana ngomong ka jalma Islam. Jadi kada ya aya namun tama di mana-mana urang keur aya kakeheul, keur aya kangewa,
keur aya ka amek keur aya ka teu panuju. Jadi ayeuna mun tamu ulah disebutkeun satungtung ayeuna muslim keneh ulah disebutkeun bahwa eta teh musuh urang. Teu meunang ayeuna mun tamanya teu meunang ayeuna mun tama satungtung muslim keneh nyaeta teu meunang nyebutkeun ka eta jalma Islam bahwa eta teh musuh urang. Teu meunang. Lamun tekadkeun ayeuna mun teh eta musuh urang sementara muslim, maka murtad. Naudzubillah min dzalik. Jadi ayeuna mun tama amak we ngewa mangewa we. Ngan lamun ayeuna mun teh bahwa manehanana ngamusuh ka urang ya lain deui. Ngan urang ulah nekadkeun ulah nyebutkeun musuh ka manehanana. Adapun manehanana ngamusuh ka urang ya silakan ayeuna mun teh malin hak urang. Mata kadeh ulah ayeuna mun tama ditentukeun ka seseorang anu muslim pedak urang keur hamak urang keur leuheung keur keheul keur ngewa pan aya dina istighosah fa asmim wa abkim sum ma'ami aduwan. Jadi mugi Gusti ayeuna ngabongekeun wa abkim muga Gusti naon abkim megokeun wa ami mugi Gusti ngalolongkeun pa asmi wa abkim summa ami aduana. Nyaeta ayeuna mun tama aduana teh lain orang-orang ayeuna sekitar ayeuna mun tama urang nu muslim lain. Jadi artina aduana teh hiji nafsu urang jelas musuh. Eta ayeuna mun kadua setan ayeuna mun teh musuh. Atawa ayeuna mun tama jelema anu memang punya nyaeta nganiat ngamusuhan ayeuna mun tama ka urang. Teu disebutkeun A sisi B ketika ayeuna mun tama apakah Yahudi, apakah Nasrani, orang-orang ayeuna mun kafir. Kafir ayeuna mun tama anu ngamusuh. Termasuk ayeuna mun tama anu nyaeta ngamusuh ayeuna nu ngajailan ayeuna mun tama ka urang dek ngadelakakeun ka urang ulah disebutkeun A B C omongkeun we karana lamun urang ayeuna mun tanyebutkeun ka seorang muslim anu aya keneh dina kaislaman eta teh musuh urang atawa ana aduh ka atawa urang teh nyaeta ieu teh musuh anjeun. Urang teh musuh anjeun kufur murtad. Wa ana adu ka adu nabi ka jeung kuring teh nyaeta jabat ti musuh anjeun teh musuh nabi anjeun. Ngomong ayeuna kitu eta matak murtad. Kaluar ayeuna mun tina agama Islam. Kaluar ayeuna tina agama Islam. Auli sarifin atau ayeuna mun tama ngomong ka orang mulia teh nyaeta cucuk junjunan ahlul bait duriyah na ayeuna junjunan ana aduh ka Habib ka Syarifah kuring teh nyaeta musuh anjeun jeung nyaeta musuh kakek anjeun anu mana maksud ayeuna musuh kakek anjeun teh ngarebet ka ditu ka saha ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti bakal mamawa ka pupu di mana-mana ayeuna mun teh nyebut ayeuna musuh teh ka ayeuna ka habaib nyebut ayeuna mun teh musuh ka durya berarti engke bakal ngarebet ka puhuna ka ditu nyata ka saha ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah eta ayeuna mun tama hati-hati ya teh ayeuna mun tama hati-hati pisan nyata masalah kakufuran masalah pamurtadan hati-hati.
Ya termasuk ayeuna mun mah anu matak ngukurkeun teh ma lauqala hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi geus kabur tos kucar kacir kabur ayeuna junjunan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan perang gitu. Geus ayeuna mun teh naon nyebutkeun ayeuna kucar kacir nyebutkeun ayeuna kabur ka Kangjeng Nabi dina paperangan. Eta kufur, eta murtad. Wa kadalau qala nya kitu deui ayeuna mun teh mah lamun seuk ngomong ayeuna mun teh mah jelema ngomongna ayeuna mun teh mah naon wala au faro au haroba au tawari au naudalika nya eta nyebat ka Kangjeng Nabi teh pernah aya ngabalieur ti pangperangan. Kangjeng Nabi teh kabur ti pangperangan. Kangjeng Nabi pernah ngacir, malah Kangjeng Nabi kantos nyumput di pangperangan karana sieun jeung sahabat jangabana li anna dzalika karana bahasa eta yadullu alat tankis nuduhkeun kana merendahkeun kajunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in taba mangkalamun tauba fayuhalli sabilahu. Lamun sing jelema anu ngomong kitu tuluy manehanana terus tobat ya masih keneh aya jalan han hampur. Lamun aya namun wa ila karana murtad teh tuh. Jadi lamun sing teu tobat kutilah mangka kudu dibunuh. Kudu dibunuh. Da atuh da di urang ciga nama geus loba ayeuna mun tama anu dipaehan lamun negara-negara muslim negara Islam anu seenakna gitu ngahina ayeuna kajunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah baheula mah aya ayeuna tingsatah nu nyieunna teh gitu bahwa orang terhebat dunia Pak Soekarno teh aya di luhureun junjunan mah peringkat ke-11. Naudzubillahi min dzalik. Ting orang kafir di mana tah? Jadi ayeuna mun teh mah tina ayeuna mun teh mah susunanana teh nya eta Soekarno teh aya ayeuna mun teh di luhureun junjunan. Da junjunan mah peringkat ke-11. Naudzubillahi min dzalik. Tah kitu. Jadi ayeuna mun teh mah ayeuna oge ganeganya ting itu ayeuna mun teh lah isu-isu dina YouTube ya gitu kieu urang mah tong komentar ke ono di mana-mana bener gitu ya kufur gitu. Lamun ayeuna mun teh ulah langsung ngufurkeun langsung ka jelemana da apa gitu. Eta mah beda atau ayeuna mun teh mah opena langsung nentukeun si eta kufur muntah. Jadi lamun ayeuna ngomong gitu tadi junjunan ngacir di pangperangan, junjunan ayeuna ngabalieur di pangperangan, junjunan kabur di pangperangan, junjunan nyumput karena sieun aya di pangperangan, maka eta matak murtad ngomong gitu karena ngarendahkeun ka junjunan. Lamun tobat masih keneh aya bisa ditoleran. Eta sahadat deui. Lamun teu tobat tegasna teu sahadat deui manehanana eta kutila mangka kudu dibunuhna bidarbi unuki dipenggal janggal. Penggal janggal aya namun tamam. Wa qala al-malikiyatu sareng parantos ngadawuh nyaeta madhab di kalangan madhab Imam Maliki. Wal Hanafiyah di kalangan Imam madhab Imam Hanafi radhiyallahu taala anhuma. Nyaeta annahu yuqtalu haddan. Bahwa ayeuna mun tama jelema anu ngomong tadi nyaeta dibunuhna lain dibunuh tina sisi pamurtadan. Tapi nyaeta dibunuhna tina segi nyaeta hukuman ayeuna mun tangahina gitu. Jadi lain tina murtad berarti ieu teh hukuman mun ceuk urang melecehkan gitu. Jadi maksudnya melecehkan. Pelecehan.
Yaqulu atawa ngomong si jalma sayan kana hiji perkara min nahwi hadil alfadil basyati nyaeta ngomong kana ieu kalimat-kalimat bahasa-bahasa anu goreng, bahasa-bahasa anu kotor. Nah, maka teu eta matak ngupurkeun matak ngamurtadkeun. Ngomong sesuatu nyaeta bahasa-bahasa anu garoreng anu kalotor nu bieu teh min nahwi hadil alfadi aya maksud-maksud ngaremehkeun, aya maksud-maksud ngarendahkeun, aya maksud-maksud mojokkeun. Qala Abu Bakar bin Husain fi qam'in nufusi parantos ngadawuh nyaeta si Abu Bakar bin Husain radhiyallahu anhu dina kitab qam'in nufus dawuhanana wa anwa'ul kufri kasiratun. Jadi warnaning kakupuran teh kasiratun loba pisan la takadu anu hampir-hampir ora parek-parek anu hampir-hampir eta kakupuran teh kasirah teh kuloba-lobana tan hasiru hampir-hampir teu kaitung saking seueurna nyaeta anu matak murtadkeun panan kuru mangka rek nyaritakeun kaula saean kana saeutik kitu ya dulu anu nuduhkeun eta se alama yusabihu biha kana omongan-omongan anu menyerupai nyaeta kana hadil alfad al-basyah teh kana omongan-omongan ungkapan-ungkapan lontaran-lontaran anu kalalotor anu aya ngahinakeun ngaremehkeun mojokkeun pa ieu ya salah satuna pamin hatina sebahagianana anu menyerupai kana kalimat-kalimat anu matak ngamurtadkeun ngaluarkeun tina agama Islam teh ayaqra al-Qur'an ala darbid dabbi maca Quran di tabuhan maca Quran ayeuna mun teu ditabuhan eta nyaeta salah satu anu matak ngapurkeun atawa yulqiya atawa ngalungkeun alqayulqi ngalungkeun si jalma Al-Qur'ana kana Quran ala qaturatin kajarian kana tempat-tempat sampah Quran ngalungkeun Quran ya Quran teh lain 30 juz wae jadi ayeuna mun tamasa Quran ayat tulisan Quran termasuk ayeuna mun tama anu ayeuna kerame mah dina surat-surat onangan malah ayeuna mun tadina tiap-tiap ayeuna mun tama onangan sok dimerkan Quran sok dimerkan ayat ka mana eta eta teh kana tempat sampah eta teh matak lamun urang ayeuna deuk pucan piceun tah terutama ayeuna awewe tukang beberes hek tumpak tempo heula kana kertas teh dina kertas ayeuna mun tamu umumna sok dimerkan wa min ayati anu khalaqalakum jeung saterusna hek ayeuna sowekeun heula eta amankeun dina tempat anu layak kitu ayeuna kuloba-lobana teh meureunana ayeuna mun teu mabungkusane plastikan simpenna dina tempat anu luhur lamun erek ayeuna mun teu miceun urut onangan eta termasuknya eta bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim termasuknya eta bismillahirrahmanirrahim dek bismillah ayeuna mun tamakulaten dek bismillah ayeuna mun ta ku Arab amankeun heula eta amankeun heula di mana-mana rek ngabuang surat-surat onangan ya intina mah ayeuna mun tama lain ayeuna mun tama surat-surat onangan wae anu umumna sok dipicieun urutna tiap-tiap anu galibna osok disimpen dina tempat-tempat anu rendah atawa osok dipake nyaeta digunakeun kuno rendah-rendah di mana-mana aya jenengan Gusti Allah najan lain Quran oge gitu kaum ai Quran jenengan Gusti Allah pun nyaeta aman ya salah satuna anu ayeuna mun tama osok make merek teh ayeuna teh dina rantang-rantang koneng
Labaik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Eta rantang nu aya aksaraan eta keur pajangan ulah dipake tulis. Ulah dipake tulis eta mah pajangan unggul. Lamun kabehanana kabeh. Lamun ayeuna hiji nya hiji simpen eta. Nu aya aksara lapan kalimat Allahan eta. Barodo ayeuna di urang. Ieu mah ayeuna mun tamang ngeri. Bener ayeuna tina kebodohan ngeri. Kungsi ayeuna mun tetela tah asa ayeuna mun tama aya nu dagang ieu. Dagang ayeuna mun tama amparan sajadah gitu, tapi sajadahna lain sajadah pabrik gitu. No ayeuna geuningan usutnya tampil kieu tama anak teh labanyeuna. Nah, aya pek teh ayeuna mun tamba di dinya teh di dieu ngajeblak lain ayeuna jigah-jigah ya percis da ayeuna mun tama lapad anu netral gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya anu nyieun nu jualan ieu teh orang muslim non muslim. Da ayeuna diprediksi ayeuna mun tah muslim ieu teh gitu. Ieu teh jalma Islam saking kubodohna. Pan ieu jelas istimalna teh keur riana, keur ditincak gitu. Beda jeung ayeuna mun tah anu kitu tah anu ayeuna mun teu geuningan di Arab mah eta mah mungkin ayeuna keur pajangan sok dipake geuningan tah mungkin aya model ayeuna mun teu jelas-jelas mah atuh da keur ayeuna ditincakeun atuh kira ayeuna lapan Allah aya eta mah berarti oh ieu teh mah aya lapan ayeuna Allahan oge ieu teh keur hiasan tempel walaupun ayeuna bahanna bahan nu kieu ari model ayeuna geus bentukna kieu mah teu da bakal mana ditincakeun. Ngeri. Orang Islam ayeuna saking bodohna tapi ka ayeuna mun teh kitu teh kawan. Nya nu nyieunna, nya nu ngajualanna, belet jeung nu meuli-meulina kabehanana. Nu nyieunna ya ayeuna mun teh pan eta dimerekkan Allah, anu jelas-jelas istimalna teh keur tincakeun gitu saja. Tuluy ayeuna nu ngajualan nya sarua bodoh gitu. Tuluy nu meulina, ari apa eta sarua bodoh. Kamu nu make nama gitu. Kamu ayeuna nu make nama. Kamu nu make nama. Nah, hati-hati eta. Hati-hati. Eta di antarana. Jadi lamun Quran geus ditabuhan. Quran ayeuna lung ka ditu kana tempat kotor. Autusla alaihi ayatun minhu. Atawa ayeuna dibacakeun ayat-ayat ayeuna mun tama Quran atawa autu celane atawa dibacakeun alaihi ka naon ayatun salah satu ayat minhu tina Quran atawa maca Quran batur dibacakeun berarti nyata di depan urang di hareupeun urang aya anu maca Quran payu iduha tuluy nyaeta diulang ku urang diulangna mustahdian biha bari maksud ngageugeun kana ayat tah ieu mah ayeuna mun tamake contohna kan ahli qiraat mah geus boga patokan model ayeuna mun tama Amar ayeuna mun tama jet apanya geus aya ayeuna mun patokan da ahli qiraat teh tapi ari diturutan ku nu lain ahli nama cigah ngalelewe diturutan ku ahli lain ahli nama atuh da lain bidangna jadi katinggalinanya da lain ayeuna tadi lain ngagungkeun katinggalina seperti mah keserak-serak basah dijieun-jieun gitu. Ari itu memang asli tuluy ayeuna di matak ayeuna para ulama-ulama urang ajengan-ajengan urang nyaeta rada teu senengeun kana qiraat teh lain ayeuna mun teu senengeun dina sisi etana. Itu mah bener teu salah itu mah. Da kagungan patokan jeung elmuna ketika diikuti payu iduha teh diturutan mah jika dialu-alu gitu
dihaja-haja aya namun teu nyieun al bahasa barudak mah sarak-sarak basah gitu. Ari itu mah da aya namun tama asli. Lain nyalahkeun itu nah. Jadi eta mun maksud ngageuheukeun ngaheureuykeun mata kufur. Naudzubillah, naudzubillahi min dzalik. Termasuk di mana-mana dicarioskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta dicarioskeun anu berkaitan sareng syafaatna, berkaitan sareng syafaatna, oge berkaitan sareng mukjizatna, berkaitan sareng akhlakna, berkaitan sareng ajaranana, tuluy nyaritakeun kana naon-naon anu berkaitan jeung syafaat jeung akhlak ayeuna junjunan jeung ayeuna mun ajaran junjunan, tapi nyaritakeun keunana nyaeta jigah anu ngageuheukeun jigah anu ngaremehkeun ngahinakeun maka eta mata kufurkeun. Aya namun tama cenah ya mah cenah keun bae da aya namun tama manya urang aya babaturan ahli pidato ahli ceramah pokona mah boro-boro ayeuna geus pok ngomong karek ningali jelema oge itu saking ayeuna mun teu boga aura pikalucueun pikaseureun saeng-saeng kamu beneran ayeuna mun teu mah bebesanana teh nyata sareng ayeuna mun teu mah Haji Dudu teh meureun masih keneh foto ama bojong nikah ka putra apa ka piraji ka piraka gaduh putra berarti meureun foto ayeuna apa foto ayeuna mun teu mah foto bojong nikah kusabab ayeuna sok ayeuna mun tak kadenge sok manggung. Ayeuna mun teu mah onang tenangkeun mah sinang ngaji di dieu. Aya meureunan ayeuna mun teu mah ieu ngaji bab muludan tentang keagungan ayeuna mun teu mah junjunan. Kakara saumur-umur ayeuna mun teu mah di panggung aya nurunkeun. Saking naon? Saking teu nu matak ayeuna mun teu mah lain waktu heureuy da waktu nyarioskeun junjunan mah atuh. Waktu orang mokuskeun kana bener-bener keterharuan kesan anu tinggi kesan pengagungan ngamuliakeun ari eta meureunna sareng pengasam turunkeun sareng pangajian aya apa keneh turunkeun lain muludan eta narikeun aya hati-hati ayeuna mun teu banyak hati-hati. Jadi ayeuna mun teu mah aya waktu ayeuna mun teu mah serius kitu. Aya waktu naina heureuy mulai parati ayeuna mun teu mah nyarioskeun keagungan Rasul. Tapi ka ayeuna mun teu mah jadi lawak, jadi humoran gitu. Jadi ayeuna humoran sing bener-bener eta. Sing bener. Letak andai kata aya pikalucun, nah, jadi lain ngageuhkeun tapi nembongkeun kesan kekayunyunan. Nyata kana sifat-sifat ayeuna junjunan. Ulah ayeuna mun tadi buat-buat. Ulah dibuat-buat ayeuna mun tapi kalucunan. Ya eta mah bisi ngageuhkeun. Hati-hati tah. Fahada yakuru wa min halaqila nya kitu deui lamun seug ayeuna mun teu mah dicaritakeun diomongkeun ka jelema ta'allam al gaib madeh kudu ngaji ilmu gaib qala na'am urang kuring aya deuk ngaji gaib deuk ngaji ayeuna mun teu mah ilmu jin ilmu aras deuk ngaji ilmu alam malakut ilmu ayeuna mah ilmu gaib nah urang erek kafar maka kufur termasuk nyaeta ngebanggakeun salah satu nyaeta agama anu teu diridhoi ku Allah Nasrani Yahudi
Eta agama teu aya nu bener, teu aya nu alus, teu aya nu mending duana oge. Maka ketika seseorang ngomong an-nasraniyatu khairun minal yahudiyati, ari urang Nasrani eta leuwih alus daripada urang Yahudi, kafaro kufur. Ulah aya nu dialuskeun duana oge, idla khaira fi karena tidak ada kebaikan sama sekali, baik Yahudi baik Nasrani. Baik Yahudi baik aya Nasrani. Nah, jadi aya namun kesimpulanana waqad ada halna teman-teman tos ngetan gitu dietang dirinci terus diwicik nya eta hiji Syekhuna Abdullah Ahmad bin Hajar radhiyallahu an, kadua Syekh Qadiyat radhiyallahu an rahimahullahu taala nya tadina dua kitab mutiara mantenanana anu berkaitan nyaeta jeung pamurtadan jeung ayeuna masalah-masalah anu matangkurkeun, hiji kitab Ilam, kadu kitab Sifat kakara inget deui poho deui geus leungit can boga nyaeta kitab eta tah Ilam jeung kitab Sifat. Mangkaning di dieu teh nyaeta ayeuna mun tama aya bahasa payang bagi ari itu perlu ningalian. Ai ningalian teh bener kudu boga heula, kudu meuli heula. Tuluy ayeuna ningalian teh artina diaji gitu. Tuluy ayeuna mun tama aji eta dua kitab Ilam jeung kitab Sifat karena di dinya nyarioskeun nyaeta anu kaseseueuran nyaeta perkara-perkara anu kacida seueurna anu matak ngupurkeun anu matak murtadkeun dina dua kitab eta. Dina dua kitab eta di antarana hiji nyaeta kitab Ilam bi qawati il Islam. Ai bi qawati il Islam teh anu nerangkeun tentang urusan-urusan anu matak mutuskeun negatkeun ka Islam. Kadua sifat kitab Sifat pi akhlakil Mustafa anu mengenai nyaeta isina tentang akhlak junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Ilam damelan Syekhuna Ibnu Hajar, kitab Sifat damelan nyaeta karya Syekh Qadiyat. Asya kasiratan mangka perlu can ayeuna mun tingalian dua kitab eta. Aya payun damunat bad muakkadan la yasunu tarku teu hade ayeuna mun teu ngaji kitab eta. Fa inna man lam yarib karana sanyana jelema anu teu apal asyara, teu apal goreng, teu apal picilakeun, teu apal kana dosa, teu apal kana kagorengan, teu apal kana picilakeun, teu apal kana piruksakeun, teu apal kana pidorakaeun, teu apal kana pimaksiateun, ya po bihi pasti resikona bakal terjerumus kana goreng eta. Karena pangna ayeuna mun tama ari jelema teh nya memang terjerumusna kana kagorengan, kana maksiat, kana paharaman teh anu paling utama tina kebodohan tina teu apal. Tetek ayeuna mun teh enjoy we da teh nyaho asugan teh ayeuna teu naon-naon. Asugan teh meunang. Asugan teh teu doraka, tawal da dinya. Aya mungkin ayeuna mun tamat terjerumusna teh nyaeta tina perbawa nafsu, tina perbawa setan, tina dorongan nafsu, tina dorongan setan. Ngan lobana mah tina kebodohan. Tetek ayeuna mun tamat ulah bodoh. Pertama nanti ulah teu apa. Karena kahadean tuh kudu apa? Ngarah bisa ngalakonan karena kahadean eta. Kana goreng oge kudu apal ngan kana goreng mah lain keur dilakonan supaya bisa ngajauhan. Sabab moal mungkin bisa ngajauhan kana goreng mun teu apal goreng. Asugan teu naon. Walhasilu wallahu wa hasilu aksaritil kal ibarat wallahu a'lam bissawab.